Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek carita Sunda Channel baris medar dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anuka 23. Kumaha ka mitra dangu dina danget ieu dararamang. Syukur upami daramang mah mang oge saparakanca dina danget ieu alhamdulillah aya dina sehat wal afiat gitunya. Kuktuna anu parantos satia hatur nuhun sareng disuhunkeun dukungan ananya subscribe live sareng komentarna gitu tah. Mangga mitra dangu tong nyangkolong ting kana waktos urang dangukeun wae kumaha pedaranana dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-23. Prung kapayun. Halo, nah beki keting ina rasaannya. Buah-buah ya. Ah, asa ku aneh-aneh karasana ku ai. Dah aya naon ya. Mbah Cokro manehna mulai henteu husu dina mapatkeun ilmu jampe pamakena. Manehna ngerasa kaganggu ku kayaan awakna anu teu puguh rarasaan. Awak Mbah Cokro meni ngoprot ku kesang sabulu-bulu salamar deuk paribasana teh. Awakna meni juuh pisan siga anu tos mandi. Atuh puguh we Mbah Cokro ku kayaan seperti kitu manehna ngerasa kaget. Betara-tara ti sasari ieu kesang kaluar dina awak meuni luar biasa kitu ceuk grentes hate manehna. Manehna niup deui parupuyanana sangkan ruhai deui ruhakna. Atuh puguh we eta parupuyan teh seuneuna marakbak deui haseupna ngelun kaluhur gagaleongan katiup angin. Nah ujung-ujung kebruk di luhur para aya nu ting gelebrug. Imahna karasa ingeung ting rarekot siga aya lini gede we. Anu ngarasakeun kajadian seperti kitu lain Mbah Cokro we anu kuari manehna keur ngararasakeun. Anu aya di patengahan ge jalma anu opatan teh ngarasakeun inggeungna imah jeung ngadenge anu ting gelebrug di luhur para. Kadenge harita anu di patengahan jalma opatan teh meuni raribut jeung batur-baturna. Wah. Aya naon deui? Aya naon deui? Nya he. Aya naon yo? Ish. Waduh, bersigaya lini gede kieu yo. Tembal damri manehna bari luak lieu ningali kaayaan sabudeureun di jero imah eta. Porolak. Di luhur kenteng anu poporolakan siga anu ngaur-ngaur batu karikil we. Ting porolak, ting borobot. Kadenge di luar sora aya nu ngagrem meuni handaruan. Atuh puguh we jalma anu opatan mening aya dia manehna ting toroktok hulu tuurna
komo anu ngaran Damri mah manehna muni nyempod-nyempod we ka juru. Sieun meureunan teh dituna mah. Ari kayan Mbah Cokro anu di jero kamar, manehna mentangkeun deui kerisna. Ari ieu mah lain ditungkulkeun kana baskom anu di Besi Cai Herang, tapi diacung-acung ka luhur saduana. Bari manehna gagerenceman. Teu lila kadenge Mbah Cokro manehna ngahargung bangun anu boga kanyeri. Haruh, 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 kurang ajar. Nah, sahayo. Haruh geus napiling ka palipisan aing. Setan. Itu Mbah Cokro kegereweng sorangan manehna. Bari jeung luak liuk ningali kaayaan di jero kamar. Angger wae teu aya naon-naon anu patingali ku manehna. Seperti biasa-biasa wae ngan ukur haseup tina parupuyan anu keur luak liuk katiup angin. Teu lila karasa ku Mbah Cokro pundukna aya nu noel. Bari jeung aya sora ngaharewos ka jadi Mbah Cokro. 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 Itu cenah anu kadenge ku Mbah Cokro. Atuh puguh Mbah Cokro gentak ningali kaburi. Oleh manehna teu ningali nanaon. Ayah, rasa anu nael punduk aing jeung nu harewos kana ceuli ngagerog-gerog ngaran aing. Nah, sahanya. Itu tembal Mbah Cokro manehna ngomong sorangan kekerowongan. Bari angger manehna luak liuk ningali kaayaan. Ah, ieu mah jelas gogoda ieu. Sangkan aing ulah ngemat deui jampe pamake ieu mah. Wah, cilaka aing ieu. Wah, talobeh aing lamun kieu mah. Itu ceuk Mbah Cokro manehna bari jeung andeprak sila deui. Husu deui manehna mentangkeun elmuna. Pikeun ngirimkeun kakuatan lewat jarak jauhna. Tapi ngadak-ngadak manehna barang mentangkeun deui ngirimkeun jarak jauhna nu dituju lembur dayeuh. Nah, teu disangka-sangka ku manehna peledak. Kana manehna aya nu neunggar. Wah, Itu cenah Mbah Cokro grok sakaligus. Bari manehna adu glajer sosongkolan nahan kanyeri. Atuh puguh we anu aya di patengahan Damri jeung batur-baturna tingguru brarewaseun ngadenge nu jadi guruna ngagurowok di jero kamar jeung sora aya anu ngabeledak. Anu aya opatan teh buru-buru maranehna neang muru ka kamar guruna. Digedor-gedor pantokna ku samit. Mbah, aya naon Mbah? Aya naon ieu? Boga pantone Mbah. Tapi teu aya anu nembalan di jero kamar. Ngeun ukur sora nu hahargungan.
mus-mus kadenge kumaranehna sora anu keur het di jero kamar mus-mus gegerungan deui atuh puguh we anu aya di laluar oge tambah penasaran nah keur naon jeung kunaon eta Mbah Cokro itu ceuk maranehna damri hideng manehna nogel dina bilik ngintip ka jero Oi. Wah, Mbah Cokro keur hat-hat oi. Bari gogol relengan kitu tuh. Wah, siga keur aduh hareupan jeung musuh, tapi teh sasahangan ukur manehna. Lo bener maneh. Damri. Teu percaya mit kayak tuh. Intip we tuh, intip lah. Samit ngerasa penasaran manehna ge nogel ngintip dina bilik Alah, bener wae nya. Ari Mbah jeung saha eta het-hetna. itu maranehna galundrang we atuh puguh we anu opatan ting saronghel ngintip dina bilik ari Mbah Cokro anu keur diarintipna manehna hat-het we sorangan di jero kamar. Nah ujug-ujug kadenge sora meuni panjang pisan. Nah, maraneh mah. Bat mahalaan ka. Aing ya. Pan anu rek dipahalana ge urang lembur daya. Tapi nah, aing nu dipahala ya. Itu manehna gegerendengan ngomong sorangan. Anu kadengena ku opatan nu di laluar. Tapi keur Mbah Cokro mah memang ningali wujud anu aya di hareupeun manehna. Ai kuno lain mah teu katingalieun. Cokro. Aing geus teu sanggup ngalawanan si Saman jeung batur-baturna. Aing teu sanggup. Kabeh para punggawa eueuh nu mampu. Geus ieu mah sia ukami nu jadi sasaran pikeun jadi timbal balikna. Itu ceuk pok-pokanana makhluk jangkung badag anu katingali ku Mbah Cokro. Sing horeng eta teh utusan Mbah Cokro baralik deui ka dinya. Kusabab ngayonan Aki Saman maranehna teu mampuheun. Akhirna balik deui ka Mbah Cokro anu muhit maranehna. Kenaon aing ya nyungguh. Kamaraneh lamun kaayaan teu bisa nulungan mah. Ari sang raja kumaha ya? Kali ieu rek laporan heula ka sang raja. Jadi keputusan kumaha ceuk sang raja. Tunggu we sakedeung mah. Teu nunggu jawaban Mbah Cokro deui les eta makhluk jangkung badag teh ngiles di hareupeun Mbah Cokro. Giuk sora angin ngaglebuk. Ade gedena. Makin lila makin ngajauhan we eta angin. Les teu kadenge naon-naon deui. Wah, jadol teh. Ya si Saman bener-bener pangabisana geus jauh beda ya. Di mana tah si Saman ngulik pangarti ngala pangabisana. Sakanyaho aing mah bareto mah beralam baheula pangabisana sahana pun aing. Nah, kieu ribet jauh beda ya. Itu gerendengna
Mbah Cokro manehna bari ngoneal hudang gek diuk deui bari ngararasakeun kanyeri bari jeung katambah-tambah deui ngarasa baluas turun ngarasa kaget sabab ujug-ujug Mbah Cokro bet aya nu nadasa kitu ceuk pikirna. Padahal mah eta anu kasebut senjata makan tuan teh ya. Sabab segala perkara ge lamun teu bisa naon anu diarahna ya pasti balik deui ka dirina. Eta seperti itu. Tapi ari Mbah Cokro mah sigana can sadar nepi ka lebah dinya. Cag urang tunda heula kaayaan Mbah Cokro anu keur ngararasakeun kanyeri jeung ngarasa baluas campur kaget engke oge baris kasampeur deui urang kocapkeun kaayaan di siluman buta anu dipuhit ku Mbah Cokro. Harita para punggawa siluman anu jumlahna 10 urang balik deui ting kalayang anja celang di luhur mega balik deui ka nagarana gancangkeun we ieu cerita para punggawa siluman geus nyampe ka tempat tujuan geus blas-blus deui ka jero karaton madep kanu jadi rajana. Tupuguh we sang raja anu keur tumanina diuk dina korsina cengkat ngadak-ngadak sabab ningali para punggawana datangna bet rurusuhan. Wah, kumaha yeuh? Kumaha punggawa? Kumaha? Hasilna mana? Nah, bet balik deui mawa tangan kosong. Itu ceuk sang raja bari murleng ka para punggawa anu karak daratang. Samemeh ngajarawab cedok-cedok maranehna nyarembah ka sang raja teh. Oh, ampun paralun, sang raja. Kami teu kuat ngayonanana kana nu ngaran Samad. Teu kuat kami, teu aya anu bisa ngayonan. Ampun paralun, Itu ceuk punggawa. Oh, dasar punggawa belegu. Punggawa eueuh pangabetus keur naon dilatih. Keur naon dilengkepan ieu itu na sapuratina. Lamun masih keneh can bisa mawa mangsa, ha? Sumuhun sang raja, sumuhun. Tah, ayeuna kedah kumaha sang raja ieu tindakanana anu saterasna. Itu ceuk punggawa. Nanya ka sang raja sanajan bari jeung ngadeg-deg oge. Bos, ieu mah kieu. Lantaran mangsa anu bakal dibawa teu bisa dibawana. Keun, si Cokro we anu jadi gantina. Ulah loba ka dieu ka ditu. Daripada urang ngalawanan musuh bahan sangar.
bahan jadi ngancurkeun ka nagara jeung bahan jadi panyakit ka balarea. Geus Cokro bae nu jadi gantina. Bongan manehna geus muhit ka urang. Anu bahan diwadalkeun teu bisa dibawa. Keun lah. Manehna bae anu dibawa, manehna buru ka ditu deui. Itu ceuk sang raja. Sabari nunjuk-nunjuk we. Ka para ponggawa bari kekrot manehna nahan amarah. Sabab katingali ku para ponggawa beungeut oge meuni prenges. Beureum lir beusi atah beuleum. Oh, sumangga sang raja, sumangga. Diestokeun pisan. Baris dilaksanakeun. Huk, ulah lingkeng ke deui. Bisi kaburu datang panon poe. Buru ayeuna. Teu miceun waktu deui mitra dangu, para ponggawa anu dipingpin ku si Amprung harita anja celang deui di luhur mega numpak angin. Giuk glebug angin ngagiuk deui balik deui ka leuweung Cereme anu dicicingan ku Mbah Cokro. Kocapkeun kayaan Mbah Cokro manehna bari diuk cenekul uleng jentul manehna mikiran anu teu pararuguh. Pikiranana narawang ka mana-mana, cascos ka mana-mana. Manehna gegedeana mah ngarasa heran ku kaayaan Aki Samad anu teu bisa dikakalakeunna. Wah, aram jadah dan ngaran si Samad. Kudu kumaha ieu mah. Wah, jelas ieu mah lamun teu bisa disinghareupan secara halus. Ieu mah kudu diteangkeun ya. Kudu adu hareupan ieu mah. Penasaran aing hayang ngadu kekuatan anu leuwih deket ya. Ieu anu jadi siluman buta anu dipuhit ku aing. Pangaruh naon-naon. Kurang ajar. Itu gerendengna Mbah Cokro. Manehna teu sadar opat mata keur nalingakeun di luar kamar. Anak buahna keur ngintip kana gerak-gerik manehna anu keur cindutrung cumekul di jero kamar. Heran euy. Nah, Mbah Cokro patulong jentul kitu bari jeung siga nu liempeurnya. Dah. Aneh yo. Bawa yo. Rencana orang teu bisa berhasil yo. Itu pokok-pokanana ceuk Samid. Manehna ngarasa rempan boa-boa. Mbah Cokro teu bisa ngalanyawa Aki Samad jeung reng-renganana. Nyanya. Aya aneh euy Pak yo. Nah, bet kitu. Tembal Damri. Manehna ge ngarasa heran deui. Iwal ti encang we jeung kamsa manehna mah teu loba harewok. Tapi manehna teu leupas matana mah anteng we ngintip ka jero kamar. Piraku tapi na ieu Mbah Cokro cicingannya. Moal lolodeh kira-kira. Itu tembal encang nanya ka si Samid anu keur digigireun manehna. Nah, sugan wae lah.
Sabab manehna ge ya moal tu manehna lah. Soalna pasti bahan jadi gangguan ka hareupenakeun. Tembal samit. Tapi manehna ge jero hatena mah was-was. Boa-boa ieu boa-boa itu ceuk pikirna. Tapi keur galuntreng ngobrol ting harewos di luar kamar. Nah, mitra dangu bet kadenge deui ku maranehna. Yuk, angin sora meuni ngaguruh di belah kulon. Wah, aya angin deui. Wah, eta anjing meuni babau. Manuk meuni ting korea kitu. Galunreng maranehna di luar bari rungah ringeh. Ari kayan Mbah Cokro. Manehna mah jongjon we, soalna manehna mah geus biasa ngadenge sosoraan seperti kitu eta geus teu aneh deui. Aya suara angin deui yo. Nah datang deui kitu yo. Kan yo sugan we yo. Mawa balad anu leuwih loba jeung nu leuwih kuat yo. Jelas kudu modar takayan si Saman jeung anu sejena. Ulah dihirupan deui dalam dunia. Manehna ngereweng bae sorangan. Teu lila cakakak di luar sora aya anu ngagakak. Meuni aweuhan. Cokro, Cokro, Cokro. Itu cek eta sora di luar. Ngagak-gak seuri meuni awuhan bari jeung ngagro-gro ka Mbah Cokro. Tupu gue Mbah Cokro ge ngarasa reuwas ari ngadenge kitu mah. Sabab tara-tara biasana gerak-gerok bari jeung wujudna can katingali. Anu biasa nama kadenge sorana bari jeung katingali wujudna. Ari ieu mah teu aya kitu ceuk pamikiran manehna. Anu ngarasa anehna eta seperti kitu. Ay. Nah, tara-tara seperti biasa na yo. Biasa nama nembongan, ngajung kiring di hareupeun. Nah, aya mah ukur sora. Nah, aya naon ya? Bet nah, ieu tara-tara biasa na. Itu ceuk grentesna Mbah Cokro. Tapi bari jeung kitu ge manehna ngarasakeun kaanehan. Puriding, bulu pundukna ting puriding. Karasa ku manehna awakna ting sariak asa paranas tiris. Ay. Nah, ayo. Aing beting puring ka kuluk-kuluk kieu yo. Balik jeung awak ting sariak paranas tiris. Tara-tara biasa na. Pan siluman buta jeung aing geus ngabatur lila. Tapi tara kieu-kieu toy yo. Aneh. Tuh rendengna Mbah Cokro. Manehna ngarasa heran. Luak liuk manehna. Luak liuk sababaraha kali kakenca kakatuhu. Sesmes-mes sekali ngaliuk kaburi. Tapi oleh manehna teu ningali naon-naon. Euleuh mitra dangu. Rupina waktosna tos teu nyekapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu.
dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-23. Hapunten anu kasuhun nya mitra dangu, bilih aya cariosan anu kirang mernah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Insyaallah urang patepang deui dina episode anu saterasna. Mang Asep saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag a.